Kiwari geus kumelar putra pajajaran anyar wawangina sumebar sajagat raya kawentar amput timput sabar kasatrian wiwitan nyucruk galur cacaran Siliwangi turunan deng 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 seniman aja Aisyah seniman naon cocok terus mau si yo seniman duit ke cokot seniman kela duit awewe jeung awewe na jeung awewe na kela neng tu saha deui anu di baba calit buru tadi geus mau mobil aja ngapi atuh bae murug duit na we sia teh cokot atuh sia teh kejeung digugupuk jeung jelemana teu mawa duit cenah mata teu nyewa kursi ge ya nya tong cebak anyil sayang ya nepi ka seungit Indomie kieu budak awewe neng Moni ya neng Poni ya mun baheula ning naik guru banding sapi nu sehat sok di cirianya ieu ningan tah siapa kamana we karep kadi saya ini nang gupege na di situ geus tong ceurikeun bae atuh cing alus ya pri wah ka tempo abong aya nu naik ngilu naik ningali ikan barukankeun teh kitu dah bari basa menerkeun cing tong lebating pamikiran tuh awak nepi ka ruksak ieu duh rusakna kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan Siliwangi turunan wangsit pitutur pasti asmanul mancen gawe adulung numpas ka jalan tak kabur prajurit Siliwangi anak penjaya tunggu abadi wawanina tambah mekar sajagat raya kawentar amputimpu bersabar kasatriaan wiwitan jukruk galur cacadan Siliwangi gerpananggehan sok epongan seniman jangan seniwati kok kapancen anu pasti ngabantu pemerintahan jadi juru berjuang kaburudul kieu ampun halangan saya Kiwari geus kumelar putra pajajaran anyar wawangina sumebar calit sajagat raya kawentar amputimpu bersabar kasatriaan wiwitan nyukruk galur kacandaan Siliwangi turunan pahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan Siliwangi berpananggehan wangsit
asmanu luhur mencen gawe anu luhur nu pas ka jalan